Ah, lumayan cengek sakedeng dipanen. Sing mulusnya maneh. Cukup teu dipelake deui meni loba. Nyusul ka dia moal mang. Ya urang keur ngaloris kebon ye. Bedul urang barang pelak jadi petani aktif, urang mah nyawan ayeuna mah belaka duga 1 hektar tah. Bener urang mah kebon cengeknya 1 hektar, kebon cau 1 hektar, kebon sampe 1 hektar. Nah, didinya mah pengangguran. Geus teu jaman ayeuna mah. Kang, pangmokeun cai geraya meni kelang. Aduh, aing udah gawe teh sopan pisan ka urang nitah mau cai. Mawa bagara sorangan lah ka dieu. Nitah kadunungan. Ieu nu gawe. Aing mau keun cai kadunungan. Aduh, aing cucungah pisan kadunungan. Mawa bagara sorangan lah. Si Akang keur naon lila teuing, Kang? Buru geraya. Kumaha? Henteu, pamajikan mah ya di imah. Naon nih tah pamajikan? Karyawan ke 20 ayeuna urang keur ngagawekeun di dieu. Ngontrol wungkul pamajikan mah di imah keur pineuh. Naon ka kebon nih tah pamajikan? Ulah. Bener urang mah teu percaya mah sok ulin ka dieu. Sina mawa cai kalau hayu beuteut teleponan. Cicing. Akang keur bisnis ya, cicing bisnis naon cicing. Kola. Ya nu hayang nginum mani keukeut. Yeuh, hayang nginum nyai. Cicing keur bisnis ya. Waduh, si Akang mah di saung ngadon teleponan, pamajikan nu digawe teh tadi oge. Bisnis. Kamu itu tak suluh mau itu tinggalin ke warung oge. Nyaah Kang. Aceh. Aduh. Anu rezeki euy. Tuh deui Kang tuh. Anu nyi. Urungan nyamis. Kayak rambutan ka mana? Iya, asana tadi urang ngalah loba. Aduh. Tinggal kulit nabung, kulit teh kumaha ye? Aduh. Hah? Kulitna ieu ambak-ambakan kieu ya sepanjang jalan. Aduh. Ieu saha nu ngadaharan ieu ambak-ambakan kieu. Aduh, saha sih nya budak jahil apa budak saha ieu teh nya? Ieu kan nyahoan ieu aya nu ngadaharan ieu. Rezeki heeh. Kitu nya. Oh, monggo kok. Ya, manggih rambutan kapalang dieu. Manggih rambutan, bugo eta anu urang. Mang, tulungan, Mang. Karep teuing bungan saha rambutan urang di dahar. Nyi, cicing nyi, keting. Sia.